Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana patepang di sareng Bapa Yanur Yusuf dina pelajaran bahasa Sunda. Dina pelajaran ayeuna nyaeta khusus kanggo kelas 8 pangintennya materi atau muka hiji nyaeta urang ayeuna bakal ngabahas ngeunaan kawih. Nah, mung sateuacan urang ngawitan kana materi kawih tong hilap kanggo kelas 8 nya. Kanggo pengabsenan pelajaran bahasa Sunda mangga hidup nulisnya nami lengkap sareng kelasna di kolom komentar channel YouTube Bapak. Sakali deui kanggo pengabsenan pelajaran bahasa Sunda kanggo kelas 8 mangga hidup nulis di kolom komentar channel YouTube Bapak nami lengkap sareng kelasna masing-masing. Teras tong hilap oge like channel Bapak, teras subscribe ya supados engkin kapayuna upami aya video terbaru pembelajaran bahasa Sunda khususna terus aya notifikasi ka handphone masing-masing ya. Oke, baik. Urang lajeng ya karena pembahasan anu kahiji nyaeta ngeunaan kawih ya bab hiji. Mangga sateuacana hidup dibuka heula buku paketna kelas 8 ya sapertos ieu nya buku paketna anu terus dibagikeun. Mangga dibuka langsung dibuka halaman 2. Nah, ya halaman 2 ngeunaan kawih ya. Sarasna dina layar handphone oge tos aya ya sakedik materina rangkumanna pangintennya secara garis umum naon wae anu bakal dibahas dina pertemuan ayeuna ya. Oke, ngeunaan kawih. Nah, ya. Kawih teh naon, Pak? Mungkin aya nu tos terang ya. Salasna kawih teh sami eujeung nyanyi ya. Kawih ya, lagu ya, nyanyi aya kaitanna sareng lagu, nyanyi, nembang jeung sajabana. Nah, dina buku paket mangga hidup baca ya, di dia dijelaskeun yen anu disebut kawih teh nyaeta lagu anu dicangkem tur sok dihaluangkeun ku juru sekar atawa juru kawih. Nah ya, nusok dihaluangkeun naon maksudna apa dihaluangkeun? Maksudna dihaluangkeun nyaeta dinyanyikeun ya. Da kawih mah dina prak-prakanana ge sanes jiga ngobrol biasa. Nah, contoh misalnya di dia na buku paket aya kawih nu judulna Cinta Nusa. Teu mungkin urang macakeun teh alam endah hejo ngemplong sugih mukti subur tutuwuhan beunghar pepelakan. Henteu ya, tapi kedah dihaluangkeun atawa dinyanyikeun. Nah, teras dilajengkeun di dia disebutna dihaluangkeun ku saha? Ku juru sekar atawa juru kawih. Nah, ya maksudna teh naon? Anu nyanyina eta teh nya juru sekar atau juru kawih teh nyaeta orang yang menyanyikan kawih. Nah, ya orang yang menyanyikan kawih teh disebutna teh nyaeta juru sekar atawa juru kawih. Nah, ya penyanyi gitu ya. Nah, di dia aya oge juru sanggi atawa juru kawih nyaeta. Nah, juru sanggi teh nyaeta ahli melodi nya, ahli melodi anu nyiptakeun melodi sareng rumpaka kawih. Nah, ya rumpaka kawih. Nah, juru sanggi di dia dijelaskeun nyaeta jalma anu nyiptakeun melodi lagu. Nah, ada aya kecap juru sanggi nya dina buku paket oge. Jadi disebut juru sanggi teh nyaeta jalma anu nyiptakeun melodi. Kan lamun misalnya ngadamel lagunya biasana aya anu ngadamel lirikna, aya oge anu ngadamel melodina. Nah, anu sok ngadamel melodi lagu eta teh disebut teh nyaeta juru sanggi. Nah, terus ada juru kawih naon, Pak? Nah, tadi kan disebut teh juru kawih teh Pak anu tiasa nyanyikeun. Nah, sarasna sanes eta hungkul ngartikeun juru kawih, tapi juru kawih oge tiasa nyaeta non jalma khusus anu ngareka ungkara basa atawa pencipta lagu. Nah, jadi juru kawih teh selain ti anu jalmi anu memang tiasa nyanyikeun atau ngahaluangkeun, tiasa oge juru kawih teh ngaparibasakeun atau nyebatkeun jalmi anu memang osok ngadambel lagu, anu nyiptakeun lagu. Nah, eta ya ngeunaan sakedik ngeunaan kawih. Oke, lajengkeun. Nah, golongan kawih. Nah, kawih oge gaduh golongan masing-masing ya. Jadi lamun mencek eta nama
naon dina lagu biasa mah kan kadang aya anu golongan teh aya nu masuk ka lagu-lagu galau, lagu-lagu tentang persahabatan dan sebagainya gitu ya. Atau misalnya teh aya lagu pop, aya lagu dangdut, ya aya lagu jazz jeung sajabana. Nah, jadi gaduh golongan-golongan. Nah, dina kawih oge sami ya. Kawih ngagaduhan sabaraha golongan. Di dia aya 4 poin, golongan-golongan kawih. Nah, naon hungkul? Kahiji nyaeta kawih barudak. Nah, nu kadua nyaeta kawih buhun atawa klasik, anu katilu nyaeta kawih kaayeunakeun atawa kawih modern, sareng nu kaopat nyaeta kawih panambih tembang Sunda Cianjuran. Nah, di dieu tembang Cianjuran nah teu lebet kana kawih klasik atau kawih buhun. Nah, ya, margi dina kawih Cianjuran ya, dina karakteristikna benten, aya bentenna sareng kawih klasik atau modern. Nah, ku kituna sepakat gitunya para ahli gitunya nyebatkeun yen tembang Cianjuran teh kalebet kana golongan kawih gitunya. Jadi teu kalebet kana kawih modern atau klasik, tapi memang golonganna beda deui. Nah, oke. Di dia aya kawih barudak. Nah, berarti tos jelas berarti kakawihanna teh aya kaitanna jeung barudak. Contohna sok aya dina naon sih Pak kawih barudak? Nah, contohnya misalnya dina kaulinan barudak. Nah, ya, kita pernah jingjiripit. Nah, ya jingjiripit. Nah, jingjiripit kan aya kawih nanya, orang ngahaluangkeun heula nyanyian nanya. Jingjiripit satulang sabajing, saha nu kajepit tunggu lawang. Nah, itu salah satu contoh kawih barudak. Nah, terus aya deui kawih buhun atau klasik. Nah, artina buhun di dieu teh nyata lama gitu ya. Nah, kawih lama biasa nama anu ngabentenkeun ya kawih buhun sareng kawih modern nyaeta biasana kawih buhun mah aya aturan-aturan anu ngiket dina eta kawih ya. Jadi teu tiasa sembarangan aya aturan-aturanana. Terus aya kawih kaayeunakeun atawa modern ya, berarti nya kawihna memang anu modern biasa namanya eta teu kaiket ku aturan-aturan. Contoh misalnya teh dina jumlah pada, jumlah engang sajabana pokona bebas lah gitu ya jiga lagu pada umumna. Nah, terus tembang Cianjuran. Nah, tembang Cianjuran mah mangga engkin hidup tinggal we nya di YouTube atau di mana wae klik contoh tembang Cianjuran. Nah, itu memang gaduh gaduh ciri khasna masing-masing. Makana henteu lebet kana kawih buhun, kawih modern atawa kawih barudak, tapi golongan kawih anu salajengna nyaeta nu poin kaopat nya. Nah, eta ngeunaan golongan-golongan kawih. Nah, salajengna masih dina buku paket halaman 2 jeung halaman 3 di dieu aya contoh kawih nya. Kawih Cinta Nusa ya. Terus karya Mang Koko ya, Indonesia Gemah Ripah Loji Wenawi, terus Tutuwuhan Nutup Alas Bandawasa, Sawajarna Putra Bungsa Nu Merdeka. Dina contoh kawih nu aya di halaman 2 sareng halaman 3 di dia aya sabaraha kecap anu digaris bawahi upami hidup ninggal ya. Contohna di dia aya kecap tutuwuhan ya nu garis miring ya. Terus aya kecap sirung ya. Terus aya kecap ngararang rangan. Nah, ya jeung sajabana. Nah, coba ku hidup ditulis heula ya. Kecap-kecap anu di garis miring ya, ditulis garis miring ya, ditulis miring, dicetak miring dina buku paket, tulis dina buku catatan. Nah, mungkin minggu payun urang bahas ya. Naon sih maksudna kecap-kecap anu di garis miring ieu. Nah, ya sakali dina halaman 2 jeung halaman 3 aya contoh kawih, terus aya kekecapan anu dicetak miring, mangga ditulis dina buku masing-masing, minggu payun urang bahas poin per poin. Nah, ya. Oke. Salajengna nyaeta masih di halaman 3 ya, masih di halaman 3 di dia aya poin kandaga kecap. Nah, mangga ditinggal heula sadayana, baku bade disimpan di ieu di foto. Nah, ya. Dina halaman 3 di dia aya poin kandaga kecap. Jadi maksudna kandaga kecap teh nyaeta
kekecapan atau kecap-kecap punten sakedap dialihkeun heula nya bilih teu katinggal. Nah, oke. Di dia aya babaraha poin kandaga kecap nya. Kanda kecap teh maksana teh nyaeta kekecapan anu memang aya pakaitna sareng materi anu bade dibahas dina bab anu bersangkutan. Nah, ya jadi mangga dibaca kandaga kecap ieu. Di dia aya kecap sareng artina. Contoh di dia aya alas banawasa. Naon si alas banawasa teh? Alas banawasa teh leuweung gerot nya. Leuweung gerot teh nyata leuweung anu pangjero-jerona gitu nya atawa leuweung teh nyata hutan. Nah, hutan belantara. Nah, ya alas banawasa teh nyata hutan belantara. Nah, oke, kau balikeun deui. Terus aya deui dialog gitu ya. Punten aya dokoh ya. Aya deui dolog, aya kakayon jeung sajabana. Mangga eta mah tinggal dibaca ya. Terus ditinggal naon hartosna aya di pinggirna artina naon. Nah, kitu panginten kanggo pembahasan ayeuna ngeunaan kawih gitu ya. Minggu payun urang lajengkeun masih dina materi kawih. Sakali deui tadi halaman 2 jeung halaman 3 aya kekecapan dina contoh kawih, aya kekecapan anu digaris miringi atau dicetak miring ya, mangga ditulis di buku sewang-sewangan masing-masing. Terus kin minggu payun ke Bapak bakal dibahas naon sih maksudna kecap anu digaris miringi tadi. Nah, gitu panginten ya, pada dibalikeun deui sakadap. Nah, oke. Nah, kitu panginten anu tiasa dibahas dina pertemuan ayeuna. Sakali deui satacan ditutup tong hilap kanggo pengabsenan mangga nulis nami lengkap sareng kelas ya di kolom komentar channel YouTube Bapak. Sareng like, sareng subscribe oge kanggo notifikasi atau pemberitahuan video salanjutna ngeunaan pembelajaran bahasa Sunda. Sakitu wae panginten anu tiasa didugikeun. Hapunten bilih kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.